Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 48. Carepon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Jurig Bungkeulekan. Ieu biasana AA Garut itunya duka saha isina ya Garut teh. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lain kejadian anu lucu ieu mah, tapi aneh sabab kieu geura. Pondokna carita, kuring teh boga adik lalaki anu umurna ngan beda 4 menit jeung kuring, nyaeta sadulur kembar anu dilahirkeun 4 menit sapandeurieun kuring. Nelah weh kuring teh diserebut Akang, ari adik kuring diserebut Ayi. Nenehna Aa jeung Ayi. Ari anehna boro-boro keur deungeun-deungeun keur indung bapak kuring sorangan ge mindeng pisan kaliru nu mana ari Aa nu mana ari Ayi. Katurug-turug deui kuring duaan teh boga adat anu sarua pada embung mun beda-beda boh dina pake boh dina kadaharan. Sakahayang sakarep sakabeuki teh lain bohong, malah dina boga penyakit ge mindeng kajadian babarengan gering. Sumawona dina ulin kacaritakeun dina hiji poe sanggeus pepada tamat di sakola HIS, kuring jeung Ayi bareng ka pasar. Nah anak gawawak teh bitis kuring digegel anjing edan anu keur dikarepung lumpat ka pasar. Kapaksa kuring dibawa ka Bandung kudu disuntikan. Sapanjang kuring di Bandung Ayi teu petot-petot nungguan nepi ka cageurna. Tapi naha atuh ari kuring geus cager geus datang deui ka lembur sabot arek meuli sigaret ka warung, ana garegep teh bitisna digegel anjingna tukang warung nu ngadak-ngadak edan saharita. Gancangna carita Ayi kudu diubaran ka Bandung. Cara kuring teh ditungguan ku kuring nepi ka cageurna. Dina prakna kuring menang gawe anu misahkeun kuring jeung Ayi lantaran teu sapagawean. Boh batur sapagawean, boh dunungan loba anu kaisinan atanapi kasalahan. Nanya ka Ayi disangkana kuring, kitu deui sabalikna. Mindeng pisan kuring mah ditepak tak-tak atawa tonggong, malah sakapeung mah loba nu ngarangkul atawa ngaleng cara ka anu loma. Ku anu teu wawuh teh nyaeta tangtu ku sobat-sobatna Ayi moal salah deui anu ngajak ingguk atawa ngacungkeun leungeun mah gugupai teu sabaraha eta mah da gampang malesna. Kaparangkeun dina waktuna kuring boga pamajikan bet dikeresakeun mani sabulan rejeung jeung nu jadi adik teh papada boga pamajikan. Tah ieu anu mata kriweuh teh pamajikan Ayi rupana meh sakembaran jeung pamajikan kuring, tapi cukup pikeun ngabedakeun nu mana jikan nu mana lain. Tapi pihak itu anu mindeng ting barakatak nyaleungsirikeun polahna sorangan. Da sok pahili bae antara kuring jeung Ayi bobohan can misah imah da puguh hese perumahan teh. Mindeng kajadian pamajikan kuring mah tara ngomong di luar, ari lain di kamar mah sabab bisi kaliru ngabejakeun rahasia-rahasia ka adik kuring. Akalna nyaeta mun aya picaritaeun anu penting teh ceuk manehna sok didagoan nepi ka kuring asup heula ka kamar supaya tetela yen kuring cenah da kamar Ayi mah sejen deui. Teu keudeu ku aya ciri dina ramo nyaeta Ali. Tetep bae maranehna teh jara diwaswas sieun kaliru kutina mindeng-mindengna kajadian pahili teh. Gusti anu maparin papasten kana sagala anu kudu dilampahkeun ku makhlukna, kuring menang tugas kudu karoma salila 5 tahun kalawan dimenangkeun mawa kulawarga. Bral kuring sakulawarga miang
Tiluan da kuring geus boga anak hiji lalaki. Memeh indit geus janji yen di mana-mana salamat aya umur nepi ka balik deui rek mawa oleh-oleh catetan sapopoe atanapi dagbuk ambeh kabaca kumaha kahirupan kuring di Roma. Ari geus sataun kuring di Roma jol surat ti ai nyaritakeun yen manehna geus diganjar ku pangeran dipaparin hiji anak lalaki. Jadi sarua jeung AA papada boga anak lalaki hiji sewang. Cek surat teh tuluy ditungtungan ku nyaritakeun yen ai meunang tugas kudu ka Amerika kalawan meunang mawa kulawarga lantaran bakal lila cenah. Maca surat ai kitu kuring rada oge kageuing ku kajadian-kajadian anu geus kaliwat. Hiji, kuring kembar jeung ai rupa sarua. Dua, kudu digegel anjing edan ai ge kitu sarua. Tilu, kuring kawin ai kawin meh bareng atanapi sarua. Opat, kuring boga anak hiji lalaki ai oge kitu sarua. 5, kuring ditugaskeun kaluar Indonesia ai ge kitu sarua. Gancangna surat diwalonan bae sarta dipesen supaya ulah poho ari balik kudu mawa dagbuk cara cita-cita kuring di Roma. Sanggeus kuring di Roma 4 tahun kersaning yang widi pamajikan kuring dipundut kuno kawasa mulang ka rahmatullah miheulaan kuring jeung ninggalkeun si Ujang anu keur meujeuhna lucu umur 5 tahun keur meujeuhna asuheun pisan. Kana langsaan jeung kasedih teu bisa digambarkeun. Da cacak mun teu inget ka budak mah anu di PHP-keun pisan ku indungna ku kecapna panungtungan dina reklesna maot duka teuing kumaha kajadianana. Brak kuring kagegeringan nepi ku pamarentah di widian mulang ka Indonesia samemeh waktuna. Sanggeus kuring di lembur, kuring dibere cuti anu cukup lilana. Sarta satamatna bari kapagawean saban isuk sok nganter budak ka taman kanak-kanak anu deukeut ti imah sangkan balikna bisa dipapag ku akina. Heuleut genap bulan ti kuring datang gurudag teh telegram ti ai matak ngagempurkeun ka sararea nyaeta ngabejaan yen pamajikanana maot. Teu lila jol deui pos udara nyaritakeun yen manehna meunang mulang rek terus ngamumulai anak nu hiji-hijina anu sajabana ti jadi pupunden teh di PHP-keun pisan ku indungna ku kecap dina panungtungan hirup dina waktuna rekles pisan maot supaya dipikanya cenah. Les kuring kapiuhan kagagas ingat kana kecap pamajikan dina reklesna teh make mihapkeun budak heula. Ku sarua kecapna jeung pamajikan ai. Eling tina kapiuhan kuring gewat nambahan dagbuk yen sarwana kuring jeung ai teh ditambah deui ku hiji sarua papada ditinggalkeun maot ku pamajikan. 2 sarua pada dibere wasiat ku anu rek maot anu saharti. 3 sarua pada boga anak lalaki hiji ewang tur papada asuheun keneh. Jol ai datang katut anakna awakna begang tanda teu sehat sok atuh dibere cuti ku jawatan cara kuring deui bae lilana teh nepi ka sehatna deui. Kaanehan anu ajaib pisan mah dalah sakumaha ge moal kaharti dina nyaeta dina dagbuk ku loba pisan anu sapagodos burat badagna mah mun dina poean ai di pangumbaraan bungah-bungah piknik dahar anu ngeunah-ngeunah atawa meunang kasusah kasedih kapusing pasea parea-rea omong jeung pamajikan dina dagbuk kuring ge dina poe eta tanggal sakitu teh sarua manis siga meunang nurun persis pisan kajadianana kitu teh. Pek deui naon-naon anu kaimpikeun ku kuring. Nah da ku ai oge kabeh kaimpikeun ngan sok geseh tanggalna bae tara saeuting rejeung aya heuleutna tara leuwih ti saminggu. Sanggeus kuring jeung Ki Adi di lembur saban isuk sok bareng nganter budak ka taman kanak-kanak. Ibu guru nyebatna ka kuring apa ari ka ai apih nya kitu teh bae nurutan budak sangkan teu pahili sawerna. Ari kajadian anu matak seuri mah atawa matak nyeri kieu
Hiji mangsa ai gering tepi ka diopname nu nganter-nganter budak ka sakola kapaksa kuring bae sorangan. Hiji mangsa kirawan ciserereuh budak kuring di imah nyorangan ngabaheuhai bebudugulan dina kursi males tas salat isya harita teh. Di kampret bodas jeung di samping polekat budak mah geus sarare nini akina keur kaondangan. Lampu listrik caangem prai di hareup di tengah imah ge akur ngan jempe teu aya nu kumalampreng. Johol aya jalma pupuntenan katenjona mawa surat. Kawasna teu awaseun ka kuring mah da mencerongna ka jero imah bae. Ari kuring cengkat bari tuluy nyamperkeun arek nampanan surat. Si jalma teh jadi arap-ap eueup-eup tuluy buncelik panona molotot gadona noroktok sarta piul bae lumpat bari walah wah weuleuh-weuh teu puguh cul sapedahna cul suratna lumpat estu notog-notogkeun maneh duka kumaha losna. Kuring kaget tatangga rabul naranya aya naon teu dijawab kabeh oge da kuring ge teu ngarti kana eta kajadian. Ari dicokot suratna anu ditinggalkeun ku anu lumpat teh si horeng surat ti ai pokna teh ai enjing kengeng wangsul mugi keur salin teh bahankeun ka ieu juragan. Keur ribut diriung-riung tatangga anu milu kagareuwah ku anu walah-wah weuleuh tadi. Kirining telepon ditampa teh ti ai ti rumah sakit pokna. Ieu teh aa nganggo naon aa teh di piama di kampret cenah. Kukuring diwalon sakumaha pananya ai malah dibejakeun yen aya nu lumpat ti imah ninggalkeun surat jeung sapedah. Ke antosan ke diwartosan cek ai. Tapi ulah waka salin anggoan. Telila gurudug datang mobil ambulan. Jerut ai turun di barangan ku mantri kapala jaga ti rumah sakit. Tatangga munggah ngaliwud samaruk aya naon boa. Sanggeus ditepas kabeh sakur nu araya ai gewat nangtung ngarendeng jeung kuring bet ku sarua deui ai teh make baju kampret di samping polekat cara nu dipake ku kuring make keneh pakaian pasien di rumah sakit. Pok ai pidato nerangkeun yen ieu Mang Ijo cenah bari nunjuk ka salah saurang anu milu ti rumah sakit tadi teh kabodohan samarukna ieu aa lanceuk kuring sakembaran nu kabeneran make papakean cara kuring teh dianggapna atanapi disangka kuring padahal kuring pribadi mah tetep aya di rumah sakit keneh. Lantaran kitu Mang Ijo teh nyangka kanu lain-lain. Pajarkeun teh cenah aya jurig di imah kuring anu ceples mangrupa kuring. Mana lumpat ge manehna bari ngagorowok awahing ku sieun. Ana celengkeung teh Mang Ijo ka kuring. Daek madugan da panyana teh juragan teh jurig di kamar mati nu ngarupakeun juragan. Ai tuluy megatan abdi da cek hate teh ongkoh juragan ai teh aya di rumah sakit miwarang nyandak anggoan. Ari jol ka dieu bet geus aya ngabadaga di hareupeun bumi heug nyamperkeun ka abdi saha nu teu nyangka jurig atuh da bungkuleukan kitu. Sakur nu araya seuleuserian ngadenge kecapna Mang Ijo kitu teh komo tatangga mah loba anu pipingkelan ku ayana anu kabodohan kitu teh. Turug-turug ningal beungeut Mang Ijo mani barared kalotor keneh tur tuurna geus diperban kulantaran dongklak urutna labuh kulantaran sieun ku kuring nyaeta ku jurig bungkeleukan. Tamat cenah ieu pamirsa. Ieu carita ditulisna di rumah sakit bari ngagoler lantaran sacageurna ai kuring ge tuluy gering di opname. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.